Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dinten ayeuna tepangdang deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu genah merna tur tumanina. Dina dinten ayeuna simkuring saja midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari. Anu katunda dinten kamari teh anu janten judul pami telepat mah anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 30. Mugia ieu dongeng anu saja dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana kanu nuju di darama kade tong hilap na tepananya anu 5 waktu kumargi eta teh syarat supados urang salamet engke di akhirat. Yuk pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang sadangukeun sasarengan kumaha katerasana ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 30 teh. Yuk mangga. Raden Bareketek anu geus karobah awakna tur tampilana jadi langkung pikasieun jadi warna hejo tur awakna teh keker cangker kawas batu karang rada ngahulang heula sakedeung naha panarajang ti manehna teh nu keuna kasih Ebod teh nah tuh bisa tegeuna kitu sedengkeun aya ningali si Ebod mah parobahan di manehna anggar we da budak leutik sedengkeun manehna mah rumasa diri leuwih kolot ti si Ebod jeung emang leuwih kolot atuh da geus aya kana 50-an mah Raden Bareketek teh. Tapi emang dasar kurang mikir logis teh. Raden Bareketek teh henteu bung katutuluyan mikiran ngeunaan eta sanajan manehna teh rada kerung oge sih. Naha panarajang teh nu keuna. Antukna Raden Bareketek teh ngomong deui. Ngomong ka si Ebod. Ngan kitunya gitu okor nyingkahan mah bisa tuh bisa sesage sok atuh lawan gunakeun ilmu teh cek Raden Bareketek ngomong mamanas ka si Ebod anu keur ngatur napasna domeh tadi nyingkahan panarajang ti manehna. Si Ebod ngadenge Raden Bareketek ngomong kaos kitu manehna nembal. Bari rada ngos-ngosan oge si Ebod teh. Gampang atuh. Kalem atuh mang. Apanan karek intro lagu mah. Maunya geus langsung kudu orang kudu nonggolkeun keula atuh keula. Cek si Ebod nembak kaos kitu. Sabari sabarana mah maneh teh keur mempelajari heula kumaha eta jurus-jurusna anu dikeluarkeun ku si Raden Bareketek teh alusna dilawanna make jurus naon. Cek pamikiran si Ebod teh sabarana mah ngadenge tembalan ti si Ebod kaos kitu Raden Bareketek ngomong deui bari dimimitian anger ku seuri. Alah tong sok pura-pura lah tong sok pura-pura aya nembal teh ngaku ripuh tuh kumaha lah ojang teh sok lah mana tuh buktikeun muridna Mang Suminta teh sok buktikeun cukan boga empreunnya lah
jurus-jurus ampuh mah lah. Oh cuk Raden Barekete gitu nanti balik tunjuk ke arah Sebod memana sangger Raden Barekete teh supaya psikologina Sebod teh jadi goyah supaya manehna bisa ngaluasan narajangkeun jurus-jurusna ka Sebod. Anger tapi dak Sebod ngadenge Raden Barekete ngomong kaos gitu teh nembale bari nenang-nenangkeun maneh sanajan reng hapal munjuk oge. Kalem atuh lah mang lah. Sok mang lah. Sok do ka dieu lah. Sok urang buktikeun cing lah urang tamahan. Jurus namanya. Aya lah mabenya-benya. Sok mang lah ayo teraskeun sok. Rek mamitan ku kuring latah ku amang ya sok bro sok. Sanggeus si Ebod ngomong kaos kitu corelat gajlong eta mah. Raden Barekete ngagajlong bari ngarada ngagaur manehna teh. Rek nenggeukeun dua purupna anu badag. Rek ditenggeun kana beungeutna si Ebod. Si Ebod anu rada manehna teh geus siap-siap kan. Dina tangtungna anu geus masang kuda-kuda teh. Mundur ngajuralit ka tukang bari rek nenggeukeun tenggeulanna ka arah Raden Barekete. Kitu ya curelat celung tuluy gajlong deui Sebod teh gajlong ka arah Raden Barekete. Raden Barekete anu geus nyiapkeun duat peureupna rek ditenggeun kana beungeut Sebod teh nunggukeun kana beungeut Sebod tapi da lain geus Sebod atuh lamun kudu katenggelan ku tenggelan si Raden Barekete mah duak eta mah tenggelan Raden Barekete teh ditakis ku peureupna si Ebod. Dak. Raden Barekete kada muringis nahan kanyari dumeh beunang tenggelan di tenggelan si Ebod kana peureupna. Ada ciceur mah kitu cuk Raden Barekete. Ai si Ebod sanggeus nenggeukeun tenggelana nakiskeun kana panarajang si Raden Barekete teh si Ebod teruskeun deui tenggelan make peureupna nu kencan ditenggeulkeun kana dada Raden Barekete cedak eta mah Raden Barekete ngajaligjeg 5 lengkah ka tukang bari rada maregung nahan kanyari sedengkeun Sebod mah manehna ngajuralit deui ka tukang soalna bisi manehna teh ditarajang ku Raden Barakatak oge komo bisi ditarajang deui ku Raden Barekete curelat cereg Sebod geus nangtung deui dina tangtungan anu pancung bari panonna mah neuteung seukeut nempo kadua jirim anu hiji nu masih keneh nangtung can ngalakukan tindakan sedangkeun anu dilawan ku maehna bieu mah dina kaayaan ngajalinjeug bari rada muringis nahan kanyari Jelo lumayan oge keningan lumayan maneh jang Ebod tapi dah keringan tekuna naon ya nah tapi lah hebat lah yo dibari jempol leungeun donana mana bedak batik tapi hebat karek salila yeuh aya nu bisa nenggel ka kuring tah
ku sabab maneh geus nenggeukeun Panarajang ka kuring jeung beunang ayeuna kuring arek narajang nu serius teu sarios teu sarios bot cek Raden Barek Etek adon sempet namanya teh nanya rada semu heureui deh ka Sebot ngadenge Raden Barek Etek ngomong pas gitu nembak ngasok weh atau sok lah edankeun sakalian cek Sebot sanggeus kitu les ngaleungit jirim Raden Barek Etek teh gebog eta mah si Ebon ngagebog nyaho-nyaho geus adi hareupeun si Raden Barek Etek teh bari nenggeukeun tunggulan tur tajongan diarahkeun kana kabeh awak si Ebot duak cedak ceprot duak si Ebon ngole ya ngaclong dumeh menang tenggelan anu aya 5 tenggelan tur tajongan ka diri manehna anu disarangkeun ku Raden Barek Etek oyang eta mah awak si Ebon teh ngaclong aku rusuk karena kebon batur anu aya di deket imahna sabodeureun imah Akioyo kurusuk blak Sebot teh ukur kitu muringis ngarasakeun kanyeri domeh tatu peunang Panarajang ti Raden Barek Etek manehna awak nang karaka bengkang bari nyekelan tonggongna nu karasa leuwih nyeri pisan di tajongna sigana teh di tajong matonggongna teh ku si Raden Barek Etek sedengkeun Raden Barek Etek teh nangtung panco dina tangtunganna bari manehna teh ngomong waktosna senge pemon waktosna tuh pamirsa jago urang huntuna heula ngeunaan Sebot jago tanjakan dinten ayeuna nya enjing urang tepang dangu deui sareng simkuring tong hilap ka para subscriber kanu sanesna wartosan jeung kedah subscribe channel abinya ya pamirsa hapunten bilih simkuring gaduh kalepatan nyarios salami ieu maklum ngaran lagi masih keneh ngora lah nyubi keneh simkuring mah yo mugia dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur tur pangbabenah kana mana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.